Nyata geningan supatati ilung maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandunganku diri aing anu jadi anak anu kakargalihirkeun teh bet kieu kaayaan anak geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meunang. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weleh ngapi ngajarin barang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang pungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Sarua bae jeung sosoro kojo ratu ngalawan kekanaman kegakroban mah. Geus barusan hirup, ieu pengisi pelumuran teh. Geus telebar ku Jawa. Salah boga bapa benang kapengaruhan ku batur. Padahal lamun diingetkeun, coba pikirkeun ku si laing. Nah lebar keneh ku harta bana tibatan ku jiwa. Di dia kudu dipikir, anu leuwih asak teh. Bener teu Joing? Asep Bolang ngareret deui ka Badega Satyana. Si Joing nyerenge seuri bari terus nyarita. Atuh da balenggung ka cirata lamunnya ayeuna urang lemur nurutkeun kana caritaan si seta. Sarua bae eta mah jeung hayang pae. Naon deui nu dicaritakeun ku si seta teh? Hah? Unen katingali ngahulang sakedeung, mikir sarta nyarita jero hatena. Aing jadi curiga ka Asep Bolang jeung si Joing ye. Nah menit teh telepek kieu ye jeung sigana teh lain anu milu bunga, tapi kalaka bangun anu teu panuju ku sikep pangeus si lembur anu rek ngalawan. Leuwih hade aing moal terus terang nu sajelas-jelasna sanu nyaho ieu dua jelema teh boga maksud anu tangtu. Dalamunnya oge hayang nyaho apanan bisa nanyakeun ka kita nu bapana Asep Bolang. Nakal kan nanyakeun ka aing nya. Kitu garentes hate Unen dina waktu harita nu memang kaentepan ku rasa curiga ka eta dua jalma. Ningali Unen kalah ngahulang Asep Bolang jadi penasaran gancang harita nyarita deui. Kunaon bat kalah jadi bingung ngahulang sia? Coba caritakeun anu sabener-benerna. Naon deui caritaan si eta anu penting ha? Nyi Inah jadi salempang ka salakina. Sok sieun terus disiksa ku Asep Bolang jeung si Joing anu memang geus pada nyaho galak estu sahaok kadua gaplo. Kang Unen, nama ke kudu bingung-bingung. Da meureunana Asep oge jeung Jang Joing kudu nama sarua syukurna lantaran urang boga sikep nyaah kaya lemur ngarasa sanasib jeung anu sajena. Jadi wajar we lamun ngabela ieu lemur jeung bana urang Kang. Asep Bolang jadi muncarang ka Nyi Inah, pamajikan Unen bari terus nyarita semu nyentak. Awewe mah mentong pipilun kana urusan lalaki sadelo. Anu penting maneh mah awewe cicing cepe. Uruskeun dapur, ulah nyaho kana urusan lalaki bari oge sia. Hayo ka tukang.
Ka dapur ka itu. Asep Bolang nitah Nyi Inah indit ka dapur. Sanajan salampang kudu jadi salakina kapaksa harita Nyi Inah ngoreleng terus muru ka dapur. Coba nyarita nu bener. Naon deui anu dicaritakeun ku si Seta lian ti urang kudu ngahijikeun tanaga jeung pamikiran. Na manehna mere cara jeung jalan kumaha dana nying hareupan kakuatan para karaman. Asep Bolang ngadongsok ka Unen lantaran geus boga pikiran rangkepan atuh Unen dina nyaritakeunana teh henteu satara basna gancang harita nembalan. Nya sajabana ti eta mah anu sakanyahoan ku akang mah mimiti dina poe ieu kabehanana kudu waspada, malah kudu tatan-tatan nyiapkeun pakarang geus anjing hareupan kakuatan karaman. Asep Bolang seuri semu sinis bari terus cumarita deui. Si Seta rek sosoroh kojor meureun. Mangsa bodoh eta mah ketang. Ngan lamun nepikeun kaloba korban, dewek mah muarek pipidueun. Ngan dewek mah ngabejaan bae ieu mah. Na mending keneh korban harta bana atawa ngalayang jiwa. Ayo ajoing, urang erinit. Bet karunya euy ngadengena oge pangeusip lemuran jadi korban pangaruhna si Seta. Geus kitu mah Asep Bolang jeung si Joing terus kaluar ti jero imah. Nyi Inah datang deui ti dapur bari nanggeui baki rek mairan inumeun jeung opieun, tapi tetela Asep Bolang jeung si Joing geus eueuh geuningan. Atuh Nyi Inah terus nanya ka salakina. Nah kamarana geuningan? Tamu teh bet eueuh Kang Unen. Pugu geus baralik Nyai. Ngan keukeuh akang mah teu ngarti tah. Kunaon bet nanyakeun ka urangnya. Padahal mah nanyakeun bae atuh ka kita nu jadi bapana. Jeung deui nu teu ngarti keur akang mah eta dua jalma lain mere sumanget seperti kita nu, tapi seolah-olah bet siga anu ngahalang-halang kana maksud urang. Nyi Inah kerung bari neuteup ka salakina terus milu nyarita deui. Nyata Pugu di dieu oge kitu nu jadi kaget teh Kang. Lain mere sumanget atawa milu bungah jeung bagja. Ieu mah kalaka nyingsieunan geuningan. Bet beda pisan jeung sikepna kita nu jadi bapana nya. Memang akang oge boga pikiran jeung rasa curiga jadi teh Nyai. Sarta aneh bangun anu cecep pisan ka Jang Seta. Anu sok padahal cek urang mah malah kita nu sorangan tadi nyarita. Sakuduna mah urang kudu ngarasa bunga. Sabab bisa tepung jeung Jang Seta. Bener teu? Apanan kitu kita nu tadi nyarita teh? Nya kitu pisan Kang. Da di dieu oge ngadenge jeung ngabandungan atuh kana obrolan tadi. Keun bae Kang Unen. Nu penting mah ari keur urang mah tetep be nurutkeun kana naon rupa anu tadi dibahas jeung dirembageun di balai pasewakan teh. Ulah beunang disingsieunan ku hal-hal nu lain pokona mah. Kureak jadi bahan caritaan anu lian atuh lamun nepikeun kantur mojong teh. Unen jeung pamajikanana terus guntreng ngarobrol. Bareng jeung lumakuna waktu, beurang diganti ku peuting, lembur kertasana geus dilumpudan ku pepedut hideung jeung halimun gunung anu mangrupa lalang sepeuting. Di tempat anu anggang ti pelemuran, katingali sababaraha hiji jirim jalma keur ngariung, nu tayalian kajaba ti karaman gagak roban anu dibobotohan ku si Kewor. Malah katingali harita si Kewor keur guntreng ngobrol jeung Asep Bolang katut si Joing anu mere deui beja ngeunaan kayaan di pelemuran. Si Kewor katingali ungut-ungutan sirahna. Tanda ngabandungan kana caritaan Asep Bolang nu jadi muridna. Sedangkeun Asep Bolang katingali cumarita malah make jeung pepeta segala rupa. Jadi jelasna kitu Ki Guru. Lamun nurutkeun itungan mah ngan ukur dua jalma anu jadi bahan tinimangan pikeun di singhareupan teh. Nyatana si Seta teh jeung bapa kuring kita nu memang sanajan ka bapa sorangan, tapi rarasaan teh teu panuju kana naon rupa sikep jeung tinakanana Ki. Atuh lamun ngan ukur dua anu bahayana mah pikeun dewek sorangan oge sanggup ngalayananana. Ngan si laing moal nyeri hate kira-kirana lamun anu jadi bapa kojor ku leungeun dewek atawa paling henteu cacad lantaran tangtu ditindak ku dewek. Nya teu nanaon atuh Ki Guru.
dalam sanajan nu jadi bapak lamun memang nganggap keneh kabatur tibatan ke anak sorangan kupikiran kuring mah salah na lamun ditindak. Bener mending keneh kitunya sabab anak dewek engke merenad bisa dikawin ku si laing. Dan anak dewek oge nyaho jeung aya bebeja jeung bebeja yen si laing sok rajeun ngayakeun hubungan jeung anak dewek si Marsini nya. Atuh da bapak si laing mah geus kolot kurang tanaga. Dan tadi nama rek dikasih laingkeun ngan bapak si laing hayangeun deui hayangeun ngawin. Ya pokona mah atur-atur bae eta mah nu penting utama nama lamun geus binasa nu ngaran si seta mangka bapak kuring oge tangtu lempes deui kawani jeung sumangetna. Kitu Ki Guru. Si Joing asa teu sugema lamun teu milu nyarita. Atuh terus si Joing harita milu nemro ngomong. Da lamun seug meunang milu ka Ki Kewor mah ayeuna hayang aya kesempatan ye kuring teh pikeun ngarcabak si seta lah. Meni asana teh jumago pisan tamang keluk teh. Lamun seug kamari henteu kabur dipisah ku kita nu mah. Da modar tamang keluk teh. Si Kewor ngaburileng panona ka si Joing bari terus nyarita deui. Montong disasaruakeun jeung kabolon sia deuleu ngomong teh. Dewek oge nyaho si laing teh apanan eleh pacundang sia. Polontong sia ngomong si ganu heueuh. Ilaing duan mah balik ayeuna nya. Maksud teh cicing di lemur anu sajena pura-pura we keur init saolah-olah anu teu nyaho kana kajadian. Penting ieu anu bakal tumiba ka lemur kertasana. Ngerti? Ngarti Ki Guru. Kuring bakal nurutkeun kana naon parentah ti Ki Guru. Atuh geus kitu mah Asep Bolang jeung si Joing terus arinit deui ngan jelas lain nuju muru ka lemur kertasana nu mangrupa lembur matuh panganjerkanana tapi miang heula nuju ka lembur sejen. Da pugu Asep Bolang lampar tukang ulin teu matak aneh lamun loba kawawuhanana di lembur anu sejen geusan milu mondok. Peuting beuki jempling. Si Kewor katingali ngatur-ngatur anggota karaman gagak roban sangkan dina waktuna bener-bener lancar naon rupa anu bakal dilaksanakeunana. Peuting harita di tempat sejen lamun seug aya anu nangenan sarta ngabandungan tangtu bakal ngarasa kaget. Di pileuweungan anu deukeut ka pasir macan di antara rajegna tatangkalan jeung sinar bulan anu ngan ukur remeng-remeng. Di hareupeun hiji guha anu luareun eta guha dipinuhan ku eurih satangtung. Katingali aya 2 jirim anu ngarende ngawaskeun ka hareup. Jirim anu ngadakom gede belang jelas mangrupa maung anu coreleng belang jeung gede muh matak pikasieun. Sedengkeun jirim anu saurang deui mangrupa hiji bocah anu buligir buukna ngarubai panjang ngan aneh kulitna belang numpang dina kulit sejena anu bersih dipapaesan ku warna coklat anu ting arudat meh minuhan kana sakujur awakna. Gaur maung gede anu jelas maung indungna teh gagauran sababaraha kali dituturkeun ku sora si bocah teh anu memang aneh kadengena bet siga anu keur ngobrol.
Telila katingali eta bocah nu kulitna belang teh terus luncat ka hareup lepasna keranan. Celeng celeng celeng. Gancangna keranan gerakanana anu dilakukeunana teh sakapeung lumpat bari satengah ngorondang sorot panona di tempat anu poek semu anu hurung. Nu matak aneh teh henteu ngatog jeung henteu ti kakarait kana akar atawa ti tatarajong anu sok padahal gerakan anu sakitu gancangna. Eta jirim bocah anak jelema anu kulitna belang teh beuki lila beuki jauh ninggalkeun guha tempat cicingna ngan jelas arah anu ditujuna teh bet siga anu muru ka lebah lembur kertasana. Sakapeung katingali ngaraneg heula terus beungeutna cengkat ka luhur siga ningali ka awang-awang kadenge deui sorana anu aneh. Nu estu upama seug aya anu naon kitu teh kaparengan manggihan mah piraku teu sieun. Da pugu memang aneh kaayaanana. Sedangkeun di lembur kertasana dina waktu harita pang-pang nama di imahna Kitanu katingali Seta alias Bardan anu memang salila ieu ngakukeun ngaran Seta harita keur gunteng keneh ngobrol jeung Kitanu malah ayeuna mah Nyi Marsini oge milu ngobrol. Kadenge harita Marsini anu cumarita. Padahal ari cek pikiran abdi mah salah lamun urang ngalawan kakaraman gagak roban anu bakal datang. Upamana teh mah nya peuting ieu bakal aya gangguan ka ieu lemur. Sabab leung keneh leungit harta bana batan kudu ngalayang jiwa. Pugu apanan jiwa mah taya jualan. Coba pikir be ku Kang Tanu. Bardan ngan ukur seuri dina hatena. Tangtu be ari Nyi Marsini mah pantes lamun cumarita kitu teh. Da puguh deket pisan hubunganana jeung karaman gagak roban. Ngan memang can nyahoeun upama Kitanu nu jadi salakina geus terus terang dina harti balaka ngeunaan Rusiah teh. Kitanu neuteup antep ka Nyi Marsini pamajikanana teu lila terus cumarita. Memang lamun ngan diukur sapribadieun mah kitu Nyai. Tapi dina waktu ayeuna waktuna anu hade pikeun pangeusip lemburan nembongkeun sumanget jeung kawanina. Kitu ceuk pamikiran akang mah. Jadi eueuh salahna geusan mertahankeun ieu lembur katut pangeusina ku cara ngahijikeun tanaga jeung pamikiran. Paneuteub Nyi Marsini jeung Kitanu bantrok. Malah Nyi Marsini terus nyarita jero hatena. Nanteu sadar kitu ieu aki-aki teh. Lamun bapak aing aya di pihakna karaman gagak roban atawa memang nyandiwara kitu bet jadi robah kieu pamadegan jeung sikepna atawa memang kapangaruhan ku ieu jelema anu ngaran si Seta kitu. Anjaka padahal ieu jejaka teh sakieu kasepna tapi bet jadi ngaliarkeun taleus ateul make jeung ngahudangkeun sumangat jeung kawani pangeus ieu pilemuran segala rupa. Anjaka ieu jejaka anu ngaran Seta ngabahayakeun. Padahal aing ngarasa katarik ku kasepanana ieu teh. Tapi sigana mah Kang Tanu teh nyandiwara meureunnan. Jadi penasaran ye, aing hayang nyahor di Bandungan be. Kitu di antarana galecokna hate Nyi Marsini dina waktu harita anu memang ngarasa kagetdeun ku ayeuna parobahan sikep jeung pamadegan Kitanu anu jadi salakina. Bardan alias Seta ngabagi paneteupna ka Kitanu jeung Nyi Marsini teu lila terus nyarita. Tah, Kitanu, sigana bae lamun bener pihak karaman gagak roban bakal nya datang dina peuting ieu. Hiji kauntungan pikeun urang. Sabab hasiriungan atawa rembagan tadi berang teh jelas
Mesa kabehanana estu pada satujuan jeung saya gadiri gesan nying hareupan naon rupa anu bakal karanapan. Nu jelas pihak Karaman moal nyangka upama bakal dibagiakeun ku cara anu geus ditangtukeun ku urang teh kita nu. Bener jang seta. Kula oge boga kayakinan ngeunaan hal eta. Nganu ayahna anu kudu maju panghareupna sigana bae jang seta. Sabab iwal ti urang duaan anu bisa langsung mapag kakuatan lawan dina harti ijen wesen ti kadeukeutan. Keur anteng guntreng ngobrol, harita bet aya anu datang tetela geuningan Unen anu datang teh malah katingali dina tonggongna aya anu malang panjang teu beda ti sumplit. Da puguh memang paser. Bardan jeung kitanu pada neuteub kanu anyar datang. Bardan anu harita miheulaan nanya ka Unen, "Kumaha Kang? Aya beja-beja naon ieu anu penting?" Unen leuwih ti heula ngareret ka Nyi Marsini anu keur neuteub seukeut ka manehna teu lila Unen terus nyarita. Nurutkeun telik sandi anu merhatikeun di bagian asup ka ieu lemur, memang geus aya tanda-tandana ye keur laleumpang jalma loba anu jumlahna teu kurang ti belasan urang anu jelas nuju ka ieu lemur. Lilik dina ciri-cirina mah jelas Karaman Gagak Roban. Jadi ku enak kitu cenah yen penting ieu datangna eta Karaman. Sakitu tak anu bisa di tepikeun ku Akang dina waktu ayeuna. Bardan silih teuteub jeung kitanu hatena pada ngageter, lain ngageter pedah sieun tapi geteran jiwa salaku hiji jago anu baris adu hareupan jeung nu jadi lawan. Nu daek teu daek merlukeun nguseurkeun pikiran jeung tanaga sapinuhna. Bardan anu harita miheulaan nyarita beja anu sejena Kang sarta tatan-tatan dina tempat anu geus ditangtukeun sarta ingetkeun teu meunang aya anu mawa karep sorangan dina ngalakukeun tindakan. Masing-masing kudu tetep cicing dina tempatna. Daguan tangara ti sim kuring dina mangsana ngagunakeun paser gesan ngahadang para Karamannya Kang. Unen ungeuk bari ngawalon, "Mangga ku Akang destukeun sakitu warta nu katepikeun ku Akang ayeuna. Akang ina bakal ngabejaan heula barudak ye sarta anu sejena sangkan saya gadiri sabab lawan geus nembongan di kantun." Geus kitu mah Unen terus undur deui amitan. Kitanu silih teuteub jeung Bardan teu lila kitanu anu cumarita. Geus waktuna ayeuna mah urang mapag anu datang jang seta. Sabab ulah nepikeun ka ngadagoan nyantekna. Marsini, cicing daguan heula di dieu nya. Akang ayeuna jeung jang seta bakal mapag anu datang. Hayu jang seta, urang pada kaluar ayeuna mah. Bardan jeung kitanu harita pada kaluar ti jero imah. Kituna teh dianteurkeun ku paneteupna Nyi Marsini anu jarita jero hatena. Nyaan kitu Kang Tanu teh rek mapag datangna Karaman atawa ngan ukur dalih hungkul dina harti keur nyaniwara sangkan ulah katingali ku si jajaka anu ngaran Seta. Ngan diri aing boga kayakinan lamun teh amaknya nepikeun ka wani mapag anu bakal datang nyata Karaman Gagak Roban sanajan sakumaha luhurna ilmu si Seta nyingarepan lawan anu teu saimbang tangtu bakal ngalayang jiwa. Lebar kitu gerentesna hate Nyi Marsini dina waktu harita. Caturkeun kitanu jeung Bardan harita geus aya di luar. Malah terus muru ka tempat anu geus ditangtukeun. Duanana malatikeun ka lebah luhur tatangkalan di mana geus naraek anu marawa paser. Kadatangan para Karaman bakal dipapag ku hujan paser. Bardan ngareret ka kitanu bari terus nyarita deui. Kitanu, luyu jeung hasil babadamian urang. Yen pamimpin Karaman anu bakal datang dina waktu ayeuna eta bagian kuring. Sabab geus tangtu nu bakal datang mimpin teh si Gimal. Nu pikeun diri kuring mah memang boga hutang pribadi ieu teh anu kudu direngsekeun. Jadi ku enak kitu bagian kuring nu mimpin eta mah nya.
nya syukur be ari kitu mah yang seta sabab ari korocok-korocok nama ngalawan opat wae masih gana kula oge sanggup sarta mampu sabab geus kaukur nepikeun ka mana tahapan ajen pangartina pugu nu berat mah ngan si gimbal atawa si kewor. Ari si kewor kula kagokna teh sasatna adu harepan jeung mitoha kitu teh jang seta. Pokona mah si kewor atawa si gimbal atawa dua nana eta bagian kuring kita nu sabab dua nana oge memang anu mangrupa jalma nu ngaruksa kahirupan rumah tangga kuring ki. Bardan alias seta miharep sangkan dirina dina peuting harita bisa tepungtur adu harepan jeung si gimbal mangrupa jadugna karaman gagak roban anu geus ngaruksak kana jalan kahirupanana. Kita nu jeung Bardan ngarendeng nangtung bari ngawaskeun ka hareup ka lebah jalan pilemburan anu bakal disorang sarta diliwatan ku para karaman. Dina luhur tatangkalan katingali geus dariuk lalaki-lalaki ngora atawa jajaka anu sayaga diri sapinuhna. Pasar nu aya dina ceklanana mangrupa cara gesan ngacaukeun para karaman di hujanan ku pasar luyu jeung pituduhna Bardan alias seta. Nya kitu deui dina rungkun saliara ngadarapang nu nyarekel pasar gesan milu ngacaukeun karaman gagak roban dina waktu datang. Pikeun pangeussi pilemburan mah puguh kayaan sarupa kitu teh kakara-karanapan ku maranehna masing-masing. Ngan anu jadi regreg teh ningali Bardan atawa seta estu bakal maju panghareupna dina harti anu baris mapag langsung karaman anu bakal datang. Ieu nu ngajadikeun kahudangna sumanget jeung kawani lalaki pangeussi lembur kertasana. Sedangkeun pihak karaman anu dipimpin ku si kewor memang teu nyaho lamun kasayagaan ti pihak pilemburan nepikeun ka kitu. Pugu Asep Bolang oge memang teu nyahoeun upama aya kasayagaan sarupa kitu ti pihak urang pilemburan. Da lamun si kewor nyahoeun mah tangtu bakal ngagagalkeun maksudna. Pugu kadatanganana bakal dihujanan ku pasar geus tangtu bakal kacau anak-anak buahna. Jarak nu diambah ku si kewor jeung anak buahna geus beuki deukeut bae. Lengka-lengka suku nu tinggardig bari dina cangkeng masing-masing nyolegreng bedog badi setan-setan peuting anu rek nebarkeun panyakit jeung memala ka pangeussi pilemburan. Si kewor anu lempang pangheulana gagah danga harita malik heula ka tukang da puguh pilemburan geus katingali. Ingatkeun, sabagian kudu buru-buru asup ka jero imah geusan ngarampok ngarampasan harta banda. Dewek anu bakal merenan jajakan nu ngaran si seta. Upama dewek geus mereta ngara dina waktu anu kira-kira geus cukup ngalaksanakeun gawe, mangka marane sakabeh kudu buru-buru kumpul deui. Ulah aya anu misahkeun maneh sanajan saurang oge. Kumaha Karti? Karti, jelas kekewor. Tah, syukur lamun kitu mah. Di hareupeun urang geus katenyo lembur kertasana anu bakal jadi sasaran urang.
Si lain kabeh teu kudu ngingetkeun kumaha lamun tepung jeung si seta. Eta jago anu sosoro kojor teh bagian dewek pikeun berenan jiwana. Ku ayeuna kitu teu kudu ngarasa leutik hate. Peda dewek ayeuna anu mingpin. Anu penting maksud urang bakal lancar dina penting ieu. Kumaha arti? Akur. Arti kekewor. Kabeh reang saur manu. Atuh geus kitu mah si Kewor terus lempang deui maju ngan jelas ayeuna mah lempangna henteu ngegedig cara tadi. Tapi bari make aturan malah masangkeun kaseketan pangdenge jeung panenyo bisinya pangeusi lembur ngabongohan atawa si jajaka nu ngaran seta ngabongohan di tempat anu poe. Tapi matak aneh, kayaan di pelemburan teh estu jempling taya tanda-tanda jalma di luar. Si Kewor seuri dina hatena. Sabab peuting harita kakaraka pikir meureunnan ku pangeusi pelemburan, yen lamun nyoba-nyoba ngalawan ngandung harti sosoroh jiwa. Iwal ti seta jeung kitanu meureunnan anu kudu disinghareupan teh. Si Kewor seuri sorangan pinuh kayakinan muh kitu jalan pikiranana dina waktu harita. Sedangkeun nu aya dina luhur tatangkalan katingali harita geus sayaga diri sapinuhna. Puguh atrapisan katingali tinggaredigna anu lempang. Da puguh ti luhur tatangkalan kahanap. Kabehanana ngan tinggal nunggu tangarati seta alias Bardan mangrupa pimpinan anu ngatur kaayaan dina peuting harita. Bulan tepati caang, tapi sinarna cukup jelas mere gambaran kana kaayaan anu lumangsung di lembur kertasana. Di antara ting juringkangna anu lempang, di tempat sejen anu memang sarua nuju ka lebah lembur kertasana, katingali aya cirim bocah leutik anu lempangna setengah ngorondang tapi gancang nakeranan, sakapeung luncat lepas nakeranan ka hareup. Corlat cileng, corlat cileng. Eta bocah anu kulitna belang teh harita beuki deukeut bae ka pilemuran. Sorot panon ngawaskeun ka sabeudeureun eta patempatan, malah sakapeung muterkeun sirahna ka kenca jeung ka katuhu, irungna ungas-ingus, bangun aya anu diambean. Cileng, korobas. Asup ka tempat anu bala, awakna buligir. Sigana teh geus teu ngarasa atel deui asup ka tempat anu bala. Bardan anu pancuh nangtung ngarendeng jeung kitanu nu memang harita nyumputkeun awakna dina balik tatangkalan. Akhirna bisa mastikeun kaayaan karaman anu tetela teu dipingpin ku jadugna anu ngaran si Gimal, tapi si Kewor anu mingpin. Aya rasa hanyelu dina batin Bardan waktu harita. Sabab teu bisa adu hareupan jeung musuh kabuyutan, nyatana Rojak alias si Gimal anu memang diarep-arep pisan kadatanganana. Kitanu anu nyumput jeung Bardan di tempat anu poe.
harita ngareret ka Bardan nu aya gigireunana bari terus nyarita. Tetela, geningan anu mimpin teh Ki Kewor jang Seta. Jadi kumaha ngaturnanya? Kita nu kuring memang geus bisa ngukur kamampuan si Kewor. Jadi si Kewor jeung 4 anak buahna kurarasaan mah bisa disingharepan ku kuring. Ngan anu sajena tangtu meureunnan bagian kita nu luyu jeung kamampuan kita nu. Sabab kuring percaya upama geus aya hujan pasir tinantu eta karaman teh bakal naon kitu teh papencar kacau. Sakedeung deui urang bere tangaraki sangkan hujan pasar anu kahiji di mimitian. Si Kewor tembong dina waktu harita ngangkat leungeun katuhuna ka luhur. Anggota Karaman anu lalempang tukangeunana ting rarandeg. Si Kewor muterkeun paneuteup ka sakuliah eta patempatan. Kaayaan tetep simpe, jempling. Srebet, srebet, gurilap, gurilap. Bedog-bedog anu dipesat tina sarangkana harita ting gurilap muh mentak paur ningalina. Ningali para Karaman geus marsat bedogna. Bardan langsung saya gadiri jeung Kitanu. Katingali Kitanu oge geus mesat bedogna. Sanajan nya geus kolot tapi Kitanu kawilang jago kolot anu geus asak pangalaman. Sedengkeun Bardan sanajan ngan ukur ngandalkeun leungeun buntungna nu aya besi seketan tur mencos ka hareup tea, tapi estu mangrupa pakarang anu leuwih ampuh batan pedang atawa bedog. Dina kaayaan simpena peuting kadenge sora Bardan anu tarik turmi banda geteran sima pikeun anu ngadengena. Sabab memang sora anu dibarengan ku kakuatan tanaga batin. Hujan kahiji, siap, ya, siut, 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 siut. Tina luhur tatangkalan jeung rurungkunan kadenge ting sariutna pasar-pasar anu ngarah kana tangtungan badan para Karaman. Mukaha aya oge anu langsung kabeunangan anu kurang waspada mah puguh kaayaan anu memang teu disangka ti anggalna. Kabeh sakur nu aya di dinya nyata Karaman gagak roban pada lumpatan nyelametkeun dirina masing-masing. Bingung kudu kumaha anjing hareupanana. Sabab anu datang teh estu henteu katingali sabab mangrupa pakarang anu memang leutik tapi matak bahaya. Cek. Dua jirim harita laluncatan maju ka hareup. Sarta geus teu miceun deui waktu harita terus narajang maju ka lebah para Karaman anu tetela tayalian. Anu maju teh nyatana Bardan alias Seta bareng jeung Kitanu. Geus henteu bisa dipondah deui. Lumangsung tarung dina waktu harita si Kewor anu tadi nabah rek ngarah Kitanu tapi kaburu diserang ku Bardan. Sedengkeun sawareg deui anak buah si Kewor aya anu kabeunangan ku sumpitan pasar ti luhur tatangkalan jeung tina balik rungkun saliara. RMG Radio Network gawe bareng
jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin berang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya wilujeng kantun.